Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae aya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuhuh qabul anu maha agung dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuk kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemed urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita dongeng enggal pamiarsanya, judulna Maung Kajajaden. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Karman. Atuh kangge Kang Karman ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan rehna simkuring ayeuna tiasa medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga anu teu acan subscribe antun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Atuh ngarah teu nyangkolong tinggalna waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan ieu dongeng Maung Kajajaden bagian anu kahiji. Kumaha jejerna ieu carios, sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung tes. Para wargi sadayana dina wanci peuting sepi jempling caturkeun di hiji leuweung katempo aya dua jirim jalma anu keur kokolebatan saling udah. Poekna peuting tengah halangan karena panenjona eta dua jalma. Eta dua jalma cukup umur bisa disebutkan jalma lalaki tengah tubuh. Etela eta dua jalma nu keur paudag-udag teh nyatana keur tarung. Tapi tarungna di tengah leuweung jauh di kampung tempat karamean. Di tempat sepi eta antara Juragan Gatra tarung ngalawanan Ki Kandri. Teuing naon anu jadi marga lantaran nama. Pokona harita kaya di eta leuweung Juragan Gatra tarung campur ngalawanan Ki Kandri. Siap-siap Andika pikeun modar sia Kandri, cek Juragan Gatra. Kandri henteu nembalan ngan ukur nyerengeh seuri. Bari seurina lumayan tarik ngagak-gak semua aweuhan. Sora seuri Ki Kandri cukup mancing emosi. Seurina
beda jeung seuri jalma biasa tarik asa nyocok kana jantung pikeun ceuli asa katorekan sehingga eta sora seuri macu mata kagentarkeun kana hate dina tungtung sora seurina kadenge semu aya sora ngagaulna mau Andri sok gerak kaluargeun sakabeh pangabdi sailai deuleu Andri cek Juragan Gatra bari curela jeung hiu bari rek ngalancarkeun serangan nyerang ka Andri kudu loba bacot sia Gatra sok siap-siap Andika ku kami anu rek dikirim ka neraka sia deuleu Gatra cek Andri serangan kigat Juragan Gatra ngahaja dari singkahan ku Andri ngahaja harita majukeun ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup sadetik tidinya harita Juragan Gatra geus rek nipankeun tenggeulanana atuh Andri gancang ngakejotkeun dua dampa leungeunna ka hareup tujuanna pikeun ngabendung serangan Juragan Gatra ieu teu bisa dipondah deui dua pasang leungeun anu pada dieusi ku tanaga jero geus teu bisa dipondah deui pikeun bantrok siut kadubes terjuk kadenge surat tulang anu kaping gerdu anu antukna Juragan Gatra harita ngacarijeg ka tukang meh ngajongkeng leungeunna karasa potong jari-jari leungeunna karasa remek jantungna asa eureun tina ngageterna kabruk sanggeus ngajarijeg akhirna Juragan Gatra nyuksruk luhureun taneuh laju gogorentelan bari tonggongna awakna ngeunggar kana batu sedangkeun di arah seje Ki Andri akur ngajengkang ka tukang leungeunna katempo semututung jiga nu kaduh tanpa sadar bibir Andri katempo harita ngaluarkeun sora anu semu katahan Andri nepi ka gogorentelan bari nyekal jari-jari leungeunna anu karasa panas ngaheyang sedangkeun harita Juragan Gatra geus ngakurinjal hudang atau nempo Juragan Gatra geus ngakurinjal hudang set gancang Ki Andri oge gancang hudang akhirna duanana geus saling pencerong deui pesang katempo geus mimiti ngagarajag ngabaseuhan awak masing-masing edan akhirna anjeun ngagunakeun ilmu simpenan ilain oge Gatra Andika licik Gatra ceki Andri bari napas katempo ngahegak turun naik aing teu boga ajian naon-naon deuleu Andri atawa anjeun geus kawani nyangka kaula licik ka anjeun cek Juragan Gatra angin peuting
anu ngahiliwir cukup tarik untuk bisa ngagaringkeun kesang dua jalma anu geus dikawasa ku amarah. Di kajauhan kadenge babauna sora anjing leuweung. Ayeuna geura siap-siap Kandri, urang kudu sagancangna ngabereskeun ieu urusan samemeh datangna wajib subuh deuleu Kandri, ceuk Juragan Gatra. Nyasor da dewek oge geus teu sabar hayang ngirimkeun anjeun asup kana jero kubur sia Gatra. Sol maju Andika Gatra. Lamunnya eta kahayang Andika be ku kaula dicumponan sia deuleu Kandri. Sak harita Juragan Gatra ngangkat sabelah leungeunna ka luhur, laju leungeunna dipereupkeun, napasna diatur bari musatkeun pikiranna, bibirna katempo kunyem-kunyem termapatkeun jampe pamaken, leungeun anu kenca ditekuk ka gigir. Ki Kandri oge teu cicingeun gancang manehna ngabangun pasangan, musatkeun pikiranana sabab nempo musuhna geus ngawatek ilmu tutungkusanana. Harita Ki Kandri katempo ngarapatkeun dua dampaleungeun hareupeun dada, reup dua panona dipereupkeun, bibir nu kunyam-kunyam. Nalika Ki Kandri geus mapatkeun jampe pamakena, seo karasa angin ngadadak kakelebuk tarik sorana seah. Sanggeus angin ngagelebuk gitu, ujug-ujug eta angin ngulimeng jiga angin puyuh lilimpungan, muter ngurilingan dua jawara anu keur adu hareupan. Sora jangkri ngadadak repeh, sora cari cangkas ngadadak jempe, eueuh deui sora nu disada. Kayaan jadi sepi jempli, ngan ukur kadenge ngaguruhna angin anu beuki lila beuki tarik seah. Nalika kayaan keur kitu dak dumadakan gaur kadenge sora mau ngagaur coba tarik coba panjang. Gebeg Juragan Gatra anu keur musatkeun pikiranana sempat kaganggu. Kalawan lalaunan katempo Juragan Gatra rada ngarahu, tapi samemeh manehna diserang ku Kandri, gancang Juragan Gatra nyerang ti heula, bari lumpat kabeh gigir dua lengkah. Sak Juragan Gatra mahena kudu iatna teu waspada yang hareupan Ki Kandri. Jelas sora ngagaurna mau eta lain maung leuweung, tapi eta sora maung teh kaluar tina bibirna Ki Kandri. Juragan Gatra gancang musatkeun di pikiranna, leungeun katuhu anu ngangkat ka luhur katempo jadi ngadadak kurung di lapisan ku sinar warna bodas. Sanggeus warna bodasna sampurna nyacas, gancang eta sinar bodas teh diteunggeulkeun ka harup ngarah ka Kandri. Modar Andika Kandri, hiap,
cahaya bodas anu keluar tina leungeun katuhu Juragan Gatra meninga berasa, tapi Ikandri geus siap pikeun nadahna. Curela culung Ikandri ngajeleng ka gigir. Eta sinar bodas teh ngahantem kana kurut nangtuna Ikandri. Katempo taneuh nepi ka luang aya segede dingkul mah. Sameme Juragan Gatra nyerang deui, Ikandri loncat ka hareup. Teu jauh beda sapertikeun baung anu rek ngarekeb mangsana. Wow, corela. Kebeg Juragan Gatra nepi ka ngakebeg molok. Anu katempo ku panona lain Ki Kandri musuhna, tapi nu katempo ku dirina nyaeta lodaya mau boadam anu siap pikeun ngarekeb manehna. Kuku-kuku sukuna katempo meuni paranjang anu siap ngawitkan awakna. Luncatna meuni jangkung jujur. Juragan Gatra gancang ngawasa dirina samemeh jadi sasaran empuk pikeun mau lodaya ciciptaan Ki Kandri. Saeutik we manehna malaweung pasti dirina bakal binasa. Juragan Gatra gancang ngalabuhkeun maneh langsung gogorentelan nyingkahan cakaran-cakaran mau lodaya nu sakitu badakna. Tapi nalika Juragan Gatra ngagurijal hudang, matana geus nangkep aya sakolebat serangan lawan. Atuh Juragan Gatra gancang masangkeun sukuna ka hareup pikeun nada. Hiu. Wah, ada. Juragan Gatra ngacerowok. Suku katuhuna dilempengkeun ka hareup pikeun najong Kandri anu geus rubah wujud bari kayan tatu. Katempo getih mucur tuluy tatu cakaran mau geus ngagaris sabaraha senti dina sukuna. Tu kudu hariwang Andika Gatra. Tatu-tatu anjeun bakal ngeureunkeun kana renghapna pas anjeun sakedeung deui. Ayeuna karek cokor Andika anu karabut sakedeung deui mah ti koro anjeun anu bakal kacakar. Jadi Kandri bari seuri. Juragan Gatra kumaregung katempo panona hurung demi ngadengi caritan Ki Kandri anu ngahampas ka dirina. Juragan Gatra jadi muncak amarahna. Langsung harita Juragan Gatra narajang lawan anu masih keneh wujudnya ketempo mau. Ulah wakar sombong Andika Kandri. Anjeun oge bakal modar ku leungeun kaula sia Kandri. Iya. Ki Kandri ngadon seurinya kakak. Sora seurina awuhan mantulkeun kana ceuli lawan. Juragan Gatra harita ngabajukeun suku kencana ka hareup mancing kalawana. Tetela pancingan Juragan Gatra hasil oge. Nalika suku kencana dilojorkeun ka hareup, Kandri ngahindar ka kenca. Dina waktu eta Juragan Gatra gancang ngahantemkeun tenggelan leungeun katuhuna kalawan make kekuatan anu rosa hiu. Kadenge Kandri ngacorowo
sabab dadana kahantam pisan ku tenggelan dengan katuhu Juragan Gatra. Awakna anu geus rubah jadi maung harita Kandri kapental tilu depa. Awakna murag ngajurah jika nawae tanpa dihaja Juragan Gatra geus ngahantem karena kelemahan Ki Kandri. Kelek anu belah katuhuna eta ngajadikeun titik rahasia, titik kelemahan ilmu Ki Kandri. Katempo Ki Kandri langsung kokosodan. Can oge huda Juragan Gatra langsung nyusul tepus ku serangan anu murubut teu jauh beda saperti hujan silantang. Curelaceng bubuk kieu kitu. Suku leungeun tuluy butbat maju narajan. Ki Kandri harita gugulingan nyingkahan tina serbuan Juragan Gatra. Modar sia Kandri modar. Juragan Gatra nyiapkeun serangan pamuka. Tapi nalika Juragan Gatra geus rek ngincakeun sukuna kana dada Kandri anu pergogorentela, Juragan Gatra kaget sabab ujug-ujug badan Ki Kandri juga anu ngalayang. Laju Ki Kandri luncat kayaan eta teu kaharti ku Juragan Gatra sabab nalika sukuna geus rek nenjrag kana dada ujug-ujug Ki Kandri ngalayang. Juragan Gatra teu sempet pikeun nyingkahan panarajang satuluyna. Atuh kapaksa harita Juragan Gatra kudu ngadorongkeun dua leungeunna kalawan geus dieusi ku tanaga sapinuna. Hiu cungkang antuk nama Juragan Gatra kapental katungkang jauh Prabu bari nekayaan dieu. Sedengkeun badan Ki Kandri harita kapental diakur katukang. Badana katempo atu semu biru dina sabaraha bagian awakna. Napasna karasa eungap, ke jantungna karasa eureun tina detak, kakuatanana karasa eueuh ngaleung. Kandri teu mampu deui pikeun nangtung. Nalika usaha sateka polah pikeun nangtung, blug deui labuh. Balukar tina bantrokan kekuatan tadi ngakibatkeun manehanana namru teu bisa hudang deui. Sedengkeun kurial Juragan Gatra maehna masih kena bisa hudang. Laju set geus masang di kuda-kuda. Nempo kaayaan Ki Kandri anu geus teu bisa hudang. Katempo Juragan Gatra langsung nyengeh seuri. Manehna ngarasa yakin pasti manehna bakal di pihak anu unggul. Rasa dendam salila ieu anu kapendem pasti bakal bisa dilampiaskeun kalawan sakabeh. Ki Kandri urang ayeuna bakal mereskeun ieu tarung deuleuh. Anjeun anu bakal modar deuleuh Ki Kandri. Cek Juragan Gatra bari ngalengkah maju ngadeukeutan Ki Kandri anu geus teu bisa hudang. Set tina balik baju Juragan Gatra katempo harita leungeunna ngaluarkeun gagang pedang kono. Ki Kandri manehanana teu ieu sadar yen Juragan Gatra harita bisa deketan maehna bari moal pedang. Hei Kandri, deuleuh ku sia, deuleuh. Beheung ieu
beheung ieu anu geus ngalantarankeun anjeun cacat. Cek Juragan Gatra bari nembongkeun tatu dina bagian beheung. Tatu eta katempung geus mubur. Waktu ieu anjeun bakal ngarasakeun kumaha nyerina kagores ku pedang ieu. Tatu dina beheung aing dijieun ku sian. Ayeuna bagian sian ku ngarasakeun ripuhna nandangan tatu Syedil Kandri. Cek Juragan Gatra bari seret ngalugas pedang pondokna tina warangkan. Harita Juragan Gatra geus deukeut aya dina badan Ki Kandri anu masih ngagon. Anjeun moal bisa modaran kaula Syedil Gatra. Cek Kandri. sombong Andika Kandri. Tapi teu naon. Kasombongan Andika bakal gancang sirna dina ieu waktu deuleu Kandri. Cek Juragan Gatra. Moal bisa. Sok sanajan anjeun rek nyacag nyiksi motong-motong kana waruga dewe. Sandika moal bisa mayan dewe. Waruga dewe moal anjeun. Anjeun moal mampu pikeun modaran kaula Syedil Gatra. Juragan Gatra harita melongsekeun ka Kandri. Pedang pondokna nu geus siap dikadekeun dicekel pagu. Teu kudu loba bacot sia Kandri. Leuwih hade ayeuna mah geura papatkeun jampe modar. Atau bisa ya wasiat sok geura kedalkeun wasiat terakhir anjeun deuleu Kandri. Cek Juragan Gatra. Kandri katempo rada ngageserkeun awakna ka tukang. Tapi Kandri teu bisa mundur leuwih jauh sabab awakna karasa nyeri tur berat bari kaya di dinya aya batu nu ngahalangan. Kandri merhatikeun pedang pondok anu siap disabatkeun ku Ki Gatra. Tuluy Kandri ngareret kabelah kenca jeung katuh susuganan manehna bisa ngahindar tina seseukeut pedang pondok anu katempo seuk. Kandri kalawan teu sangaja harita manehna gep ngarampa barang anu rada teuas. Sanggeus dirampa-rampa geuning tetela eta teh batu kira-kira ukuran sakeuteuleuh. Sameme pedang pondok disabatkeun ku Juragan Gatra, maka batu segede peureup eta gancang dialungkeun ku Kandri kalawan make perhitungan nu asa. Urusan baheula geus ngajadikeun hate aing nyeri deuleu bari beheung oge tatu. Aing moal pernah poho kana kasalahan adika ka kaula sia Kandri. Ayeuna waktuna hutangku dibayar. Sanggeus lila mang tahun-tahun aing hayang ngabinasa adika. Ayeuna kasempatan geus nyampak. Sok geura siap anjeun pikeun bayar hutang Kandri. Sanggeus nyarita kitu Juragan Gatra langsung ngayunkeun pedang pondokna ngarah kana beheung Kandri hiuk. Tapi Juragan Gatra teu ieuh nyangka lamun mah Kandri masih kene bisa hoja. Sameme pedang pondok keuna kana beheung Kandri, harita batu segede keupuran leungeun ngapelesat ngecedak pisan keuna kana sirahna. Hiuk. Juragan Gatra nepi ka ngagorowo tina tarangna katempo
rembes getih keluar. Kurang ajar tetela Andika masih kene bisa jagan ri cek Juragan Gatra. Kandri tengah jawab, gancang leungeuna guriam garayam deui susuganan aya batu deui nu sejen. Tapi hanjaka geus teu bisa manggihan batu deui. Kurang ajar Kandri, aing bener-bener moal mere ampun ka sia deui. Aing bakal ngepinasa Andika ayeuna, dicacag disiksik diwalang-walang sia kokon sia. Andika bakal hanjaka deui Kandri. Umur Andika geus mal panjang deui si Juragan Gatra. Kadenge nyarita kituna bari ada humargung sabab tarangna masih kene karasa lieur bari umur. Tuluy dina sakejap dina sakicep panon. Cung harita Juragan Gatra ngagajlem bari nyabetkeun pedang. Yakin eta pedang bakal nyapatkeun kana leungeun beuheung jeung sakabeh waruga ikan. Tapi nalika eta pedang rek geuna pisan kana waruga Kandri, no atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.